kebersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teu carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nemendak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi puguh geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil ya hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hadir personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula tah simpen di dieu tah segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat aing loba tah mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat kan Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubub ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempang babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal deuk ka restoran mana tinggal deuk ka hotel mana tinggal reup ndek hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga
Boy, pohara jasa atau orang babarengan jeung nu boga lipo. Oh, dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan, gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan. Kiai nu babarengan jeung bupati teh. Ngarokona ge geus lain. Wah, eta jenenge overdosis eta. Overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol katabrak henteu pokona mah geus kitu bae tah mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal bae mah kana kadeuleun tolol tah mah jelema eta dah satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi orang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah kira ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui cakal hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah apaan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh perem deukeutkeun teh leka tet datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri da lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbak jambrongan ieu macam mah ayo geus deket jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim lamun teu Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal urang deket Allah deket jeung Allah micenan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kitu karak pol ka Gusti Allah
gimbir jelema, okos jelema tapi lain, okos lain jelema tapi jelema. Itu sebenarnya saha sih nyananya? Eta istirahat di dokter gitu. Talamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir, istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah, karak cekas ujianna. Eueuna naon? Nah, balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard, anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin raja-raja. Khalifu badukum badon fiha, ngagantian nu geus digantian aya nih ngagantian man badau, berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat, jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta, diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun, nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun deui, nu mantak ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum, maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum, maksudna dicoba fima atakum, nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dideuleu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah, agar susah manehanana terus dagang make boronjong, masih kene aktif ngaji, aktif sholat, bahkan jeung roatib-roatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud, bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah, nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari nyana teh dibere ku Gusti Allah, cik kuaring ciadek dibere, coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah terus ya geus kitu bae mah pokona mah toko aya, rumah aya dan lain sebagainya, ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta atuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gaen dibere atena geus juare geus julid atena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disapeker ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teh nulis tahajudnya ana ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat dan teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan
ditanya kok siapa kajati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah letang hideung ada wah mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah hari pencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok sebegeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli Wari wae gak jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaulah jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambal lage henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung leutik Masya Allah mun ngariung tadi berkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji soge ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah gitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liya belu aku Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ikut diperhatikan ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya nak berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak atuh sia naon atuh tamma ge bager ka emak abah keur sehat mah emak beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku ari masih ka mana tuh bah caku lagi mending ulah cager abah mah dicoba
loba eta ya Allah liab lu aku Masya Allah. Nah, supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat. Tetap ka Allah. Masya Allah, mantap biasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Maksudnya liyabluwakum fi ma atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sanyanya pangeran anjeun kancang, capat nyiksana bagi jelema nu berubah. Anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Gancang nyiksana, cepat nyiksana. Kacepetanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah, yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah, barang boga naon hartana dipake ibadah bae, senang pakai ibadah, kernya lemah ibadah baik, kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah, kerja di pejabat gara ibadah baik. Nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere ghafurur rahim sorga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu. Maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Ye lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim, lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul hisab. Qalilam ma tadhakkarun. Setik temen jelema anu areling anu nuturkeun nu kapituturan ku Al-Qur'anul Karim, setik pisan lolobana mamahiwal bae ka ditu lantaran aya nu milu ka ditu mah melalui hawa nafsu. Akur jeung hawa nafsu ngabagusan imah, ngabagusan istana, nggak istimewakeun kendaraan, pakaian dan lain sebagainya, arulin engkeuy-engkeuyan ka ditu. Nah eta nu rada ngeunahna kos kitu, ngeunaheun nuturkeun di luar aturan agama Allah mangeunah. Urang lamun inget ka Ki Umar ketika dijadikan gubernur ku Sayyidina Umar. Umar ya anjan jadi gubernur di situ di Syria, mangga di bagian selatan Syria nyana jadi gubernur. Begitu jadi gubernur nyana berangkat di Madinah ke Syria Selatan make begal, di samping kendaraan begal mawa di imah piring hiji, gelas hiji, sakitu doang. Bajuna hiji putih lain, koneng lain bajuna. Ieuna semu hideung udeng-udengna kor sorban mau dua nu parenti dibelitkeun ka dia semu hideung nu di dieu sorban hejo. Etalah Ki Umar berangkatlah ka ditu. Setelah dicek menang kitu sababaraha poeat sebulan dicek ku Sayyidina Umar, langsung Sayyidina Umar ka ditu panggil Umar. Kitu dipanggil henteu ka istana, muncak urang mah henteu ka gubernuran, di jalan Sayyidina Umarna. Umarna teh ka dieu. Umar datang ka dinya. Ti jauh keneh geus ka ciri teh begalna eta keneh, sorbanna eta keneh, udeng-udengna eta keneh, bajuna eta keneh, bari dibawa kunyana piring jeung gelas. Data. Waalaikumsalam. Cek Sayyidina Umar geus teu kudu ngomong. Berarti ia gubernur fid dunya wal akhirah. Geus jahoeun Sayyidina Umar, berarti nur robah timimiti kendaraan, pakaian, datang ka beusi ditanyakeun beureung piring jeung gelas tak dibawa. Eta keneh di ditu bahkan dititahan
kudi itu masyarakatnya ganti atau mundahar ulah piring eta tetap henteu nya. Di dunia mah gampang cek Umar engke pertanggungjawaban di hareupeun Allah kula kumaha. Besi gula gara-gara jadi gubernur robah piring, robah gelas, robah baju, robah nakula daripada engke di akhirat dipenta pertanggungjawaban ku Allah maning di dunia masyarakat ulama urusan rakyat baik. Hiji nomor kedua isin amat mun di akhirat Abu Bakar di surga itu, Umar di surga itu, Utsman di surga itu, dan sahabat nu lain di surga itu, kula engke di surga kang boncitna dayang kula mah. Masya Allah eta otak datang kadinya percis kos DPR di urang percis teu bisa ketika can komo DPR Golkar mah ngaluwihan mah baigona ngaluwihan nu boga pikiran aing kudu nyusul si itu mainnya Sina Abu Bakar di ditu aing kudu lain di ditu akur kapan hirupna berjuang na akur mainnya Sina Umar di surga itu aing kudu beda menyai isin amat ke di akhirat dibedakeun di akhirat teh ku Kangjeng Nabi. Oh tah hayang aing mah tah batur babaroga pikiran kos kitu. Urang mah manya Soeharto digara ka itu aing kudu beda kudu akur ya ulah ngomong kitu kiai mah keur contoh wallahu alam nya ge bateng di hampura jeung mudah-mudahan di hampura ngan ieu mah asa berat mah loba jasa pangurusan anak ya sanajan di hampura tetep ngojai lah. Diiringkan ku DPR kabeh hidup lain hidup paeh sama paeh teu boga ta pikiran sugan bupati masa sih nu baheula ka sorga aing kudu henteu masa sih teu ulah bupati cenah kiai na henteu sugan kiai boga pikiran namun kiai anu wali kudu di sorga anu manya aing kudu dihandap tetep susul ku aing kajen kumaha ge nu boga pikiran gitu tetep bae kiaina ambalaya ustad geus leuwih ambalaya DPR geus tah Umar mah kos kitu tah ya Allah ya Rabbi wadak dijadikan gubernur saumur hirup ku Sayyidina Umar maneh jadi gubernur di dia saumur hirup geus moal cangcaya kajen kumaha ge tetep malah nyana nembung pan cukup kula mah sababaraha bulan bae ngurusan rakyat aju ka dituna da kumaha kula mandek neangan gunung cek Umar teh neangan leuweung hayang ngamantepkeun diri sorangan ka Gusti Allah carekan Gusti Umar ulah rakyat geus anu ngurus cek pena lamun maneh kos karitu ge sarut tetep kula minta pamit geus urusan kemasyarakatan pilih nu sejen kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah ya Allah kunaon cek sidang besi tinggalin sahabat nu sejen di akhirat isin amat ieu di dieu kula di dieu tambung gitu kula mah tetep hayang sajajar bae ditu hayang sajajar tadi geus kagambar geus sabeureun kunyana aing mun ngurusan rakyat ka surga mah kan dihandap mung aing mah tuh DPR urang mah penuh boga pikiran gitu atuh pokona mah Cipanas Booking Hotel Pangalengan Booking Hotel Bali Booking Hotel di luar pengetahuan Singapura neule singo ka ditu neule singa pan loba singa di Singapura maka ditu balik di Singapura hulunya ada kos Singapura taye wala tattabi'u min duni auliya cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ketika masyarakat terurut karena aturan-aturan Al-Quranul Karim kuari dulu umat nu baheula ketika Nabi na instruksi kemudian masyarakat teluturkeun ka Nabi na dulu umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun dulu umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika terurut ke Kangjeng Nabi Nuh dikeram dulu umat nu baheula Kangjeng Nabi Yunus ketika Kangjeng Nabi Yunus diusir ku masyarakat Ninawa di Irak manehana teu sabar berangkat jana ke Yordania ieu di Ninawa disiksa ku Gusti Allah berbagai umat nabi nu baheula nu teu nurut kana wahyu disiksa bejakeun Muhammad wa kam min qaryatin ahlakna loba pisan
kampung-kampung daerah-daerah negara-negara ahlakna anu ku kaula dihancurkeun umat-umatna ahli-ahli Korea anu dihancurkeun nu dibalikeun nu dikirim nu dikiriman bangkong nu dikiriman rembetuk nu dikiriman simet nu dikiriman berbagai-bagai siksa anu datang nafajah basuna bayatan kadang-kadang mah didatangkeunana siksa teh tengah peuting keur mejurna hararees auna auhum ilun atawa berang keur mejurna istirahat wayah kaya lulah tengah poe model ahli ibadah mapan setengah 12 teh waktu kaya lulah di jam setengah 12 datang ke jam 12 di jam setengah 12 teh waktu kaya lulah istirahat nyata teh menenangkan pikiran eta mandeg sare atawa endek teu jang persiapan peuting tahajud ka Gusti Allah anu ti jam 11 teh ngonci nyana teh istirahat eta ngaranna waktu kaya lulah kadang-kadang cek Gusti Allah ku aing didatangkeunana siksa teh peuting kadang-kadang mah tengah poe kasaksian ku urang kejadian tsunami Aceh datangna waktu urang keur ngaji isuk-isuk kejadian deui tsunami Pangandaran berang kejadian gempa bumi Yogyakarta berang apa ting kejadian deui Padang berang apa ting kejadian deui berbagai-bagai siksa Gusti Allah teh nu berang nu peuting cek Gusti Allah eta mah urusanna mah kumaha aing bae nu berang kumaha aing nu peuting kumaha aing nu jelas kabeh nu ku aing disiksa umat-umat nu baraheula teh eta teh nuturkeun kana wahyu teh nuturkeun kana wahyu nu disampaikeun ku nabi-nabina ku ari tinggal ceritana ketika urang kuari di umat Kangjeng Nabi urang dicaritakeun tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Lut tuh deuleu umat Kangjeng Nabi berbagai nabi jadikeun barometer jang umat Kangjeng Nabi urang umat anjeun Muhammad ulah datang ka disiksa seperti umat-umat nu baraheula tuturkeun atuh kuari mah Al-Qur'anul Mejahlah di Indonesia disiksa ke lantaran teu daluturkeun Al-Qur'an kakak dipetikan bae ku Gusti Allah tsunamikeun Aceh kena kadeuleu ku kabehan ketika urang deuleu tsunami Aceh teh hargaan segala rupa manusia nararumpuk ratusan ribu kitu keneh mobil sing gulimpang menang meuli kamari beuh nah hese capean menang isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang beli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan lain gulimpang bae istana imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese cape luar biasa neanganana ketika datang tsunami berbeg nilean sama sekali tanah dan lain sebagainya kadeuleu ku mata urang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digusur ku tsunami kadeuleu ku urang nilai nu bakal dibawa tanggung jawabnya di hareupeun Allah hanya sapoe 2 poe jelema merenung tentang nilaian horenganan dunia jeung makhluk kadieuna breg kembali deui malah leuwih acak-acakan lantaran di Aceh teh di dunia aya ganja anu terbesar di Indonesia adalah penghasil ganja Aceh eta heset darah di bae ganja teh di Aceh mah dipake nyayur segala diganjaan cakal eta mah barang haram pasantren kurang kumaha lobana kiai kurang kumaha lobana julukanana serambi Mekah tetapi masyarakatna di samping mengkonsumsi di samping ngajualan mengkonsumsi ala kadar saeutik sayur supaya sedap ala kadar sop supaya sedap dan lain sebagainya geus puguh nu ngararoko mah aki-aki ge geus karari bae molotot di Aceh mah kumaha mun keur ngarokok kieu teu bisa ditanya aya bah tolong orang Aceh goblok itu orang Aceh rak disunamikeun deui ku Gusti Allah 2 kali kunaon jadi kararieu negara-negara teh tah disiksa ku Gusti Allah jang itibar urang ye aya naon da disiksa baheula galunggung
Galunggung keur kula di keresek di Garut kejadian lah Galunggung poek isuk-isuk dek ngaji teh poek bae geus teu sinar sama sekali ngaji si kurudung ka ditu aju guru naga tuh ieu teh ngaji teh ulah sieun sarua bae akhirna mah maraca Yasin bae informasi bahwa Galunggung bitu oh iya sapoe dua poe rada lah berangkatlah ka ditu kabehan jeung guru marawa mie segala kupat dan lain sebagainya ninggal numpuk jelema di desa di musola di masjid wah mangkaning tah iya asal datang ke mangkaning bae guys jeung mangkanang maloba eta di ditu atuh ngaranna ge jelema nu di Jakarta di Bandung datang ka dinya oh numpuk di desa ya di musola ya di masjid aya geus beda pemikiran Pak anu ditumpukeun di ditu dijieunkeun kemah-kemah loba jelema lain deui aya nu nyokotan nu geulis bae mantap bawa ke Bandung bawa ke Jakarta nu geulis nu jore mah tadi urus bolon eta jelema bolon ai kula mah sakadar neuleuh doang mana nu geulis mana nu jore neuleuh doang atuh tah eta kerjaman Galunggung tetap ngobrol lah guru didinya jeung tokoh terjata horeganan Galunggung handap kabeh ka handap pagaweanana ngeriditkeun bang keliling teh lupang heulana di ditu meneh dek jaritakeun teh guru teh nyelidikeun aya naon sih di Tasikmalaya datang ka pohara amat disiksa ku Gusti Allah kabeh santri kadar itu nyana mah ngobrol tah jeung tokoh jeung kiai jeung ngarobrol horenganan anu bang keliling Jakarta urang Galunggung di Bandung urang Galunggung ngeriditkeun Bandung eta urang Galunggung ujung-ujungna barang geus sababaraha tokoh ngobrol ti isuk datang ka sore pantes cak guru teh disiksa ge atuh di dinya horenganan teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim kos itulah bahkan kabelah dia lah nyerempet nu jualan di hotel Jakarta teh nu jualan apem urang Galunggung apem atah nu jualan di Saritem urang Galunggung nu jualan di Cipanas urang Galunggung make jilbab rapi jasa jilbabna rapi jasa rapi jilbabna rapi boho Masya Allah horenganan jilbab teh dibujal kaluhur dibujal ka handap tidak pakai jilbab pantes cek guru disiksa ge horenganan sababaraha perbasiatan anu vital aya di dinya ujung-ujungna pantes disiksa ge geus nyaho mah urang kerja nyaho mah Aceh teh kok disiksa dahsyat amat begitu nyaho pantas horenganan dunia ieu dunia penyuplai paling tinggi ganja Aceh masuklah Jakarta kok aman sih tenang rahasia teman kok kiai teh kebarang harang kok bisa aman tenang aing pernah jadi polisi pernah kalam kamu nukos itu ulah nih kakarak ganja ting Aceh ke Jakarta ke Bandung ke Surabaya opium terkenal dunia di Afghanistan terbesar sadunia luar biasa asup ke Jakarta di kumaha asup emang negara urang mau polisian hehe panaing pernah jadi kapolda baheula he apa sia teh nyaho kitu he tah panaing urang Banten ge weuh sia mah emang kumaha sih lalakonna ulah ngomong nana iya negara badak satungtung negara urang kos kieu moal beres boh jadi caritakeun soal pamalingan di jero penjara masih kena bisa maling kok kiai nyaho panaing baheula jadi polisi di dieu udah sok buka-buka ke aib cenah kiai lain aib teh mah geus rahasia umum kabehan nyaho jelemana tangkep asupkeun ke penjara asup ka dinya polisi dan atur strategi jelemana ngaringkuk ngarokok di ASEAN maling anak buahna di luar jalan terus udah sok kitu kiai na udah ditangkep deuk naon teh emang kos kitu sih emang kos kitu geus bae ieu keur carita doang nah badak ieu keur carita teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim di ulah tenang-tenang itu Aceh di ditu gitu Pangandaran disunamikeun kemudian di Jogja kuari korban Jogja ge anu eueuh sukuan anu eueuh ceulian anu mataan anu dingle dan lain sebagainya kok teu dijadikeun itibar sih
Sukabumi anu henteu bisa diangkat di Sukabumi Cianjur sabaraha urang gitu keneh anu di Padang nu terus bae datang ka kuari di hese atuh nyokotna di kumaha sabaraha puluh jemma ratus jelema siksa Allah akibatna teu make kana aturan Allah subhanahu diancam ku Gusti Allah tak matak iya mama bedakeun tuturkeun wahyu tuturkeun Al-Qur'an ketika teu nuturkeun wahyu nuturkeun setan-setan nu teu make Al-Qur'anul Karim bedakeun umat nu baheula ge disiksa di sabaraha negara nu kae disiksa bedakeun Muhammad geus sabaraha lemur nu disiksa bedakeun Muhammad sabaraha daerah nu disiksa wa kam min qaryatin ahlakna ambalaya negara lembur kota daerah kampung disiksa ku Gusti Allah akibat naon teu nuturkeun kana wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ulah kaget kalau mau dicitra dibalikeun cara Kangjeng Nabi Nuh nama jalan Kangjeng Nabi Lut liwat kadinya waduh tukang jagung antingna gede weh nu mabok digotong dicitra dibawa ke pasar Kemis awewe mangkaning diiringkeun ku opatan eta saha mabok di mana mabokna dicitra urang mana urang kecamatan pasar Kemis kok kieu nyaho pan aing jadi serse sama sukararese jasa nyaho urang ketos digotong awewe mangkaning kunaon ieu mabok di mana mabokna citra di orang rimpak mabok di mana mabokna puri siapa puri mah lain Cilongok tapi Lampung iya kenyataan di kumaha itu bisa menghelak orang geus puguh nu di SMS Tangerang mah nu Sumarekon dan lain sebagainya didinya beulieuna aya didinya marabokna aya timimi nu manusia gede curug datang ka nu sagede awak aya didinya botolna jeban kieu emang nyaho panaing serse sama rasa amat sih ada kuat ieu keur carita kejahatan udah dikirim di Jawa Tengah minuman datang ke pasar Kemis didirigenan minuman teh henteu make botol asupkeun ka plastik jual emang aing teh nyaho jadi serse di mana cenah kita pengkolan tah di dinya tah di mana deh tuh kebun kelapa tuh jadi nyaho biangna di mana di dia hiji di citra hiji ajupan kiai itu iya masuk kiai sama ikut tuh pakai Al-Qur'anul Karim aja polisi jangan atuh aing bae dia lain polisi jangan tuh ngomongnya anak mana tuh diantepkan ulah lo banget rese jasa obat BK Dumolip Yuriahip dan lain sebagainya wah geus puguh ektasi nu keur merambah eta teh kapan pel anjing gila anjing edan bere BK cager kuari diinum ke si Udin aduh wala si Udin jadi ngagonggong setebareres Masya Allah timimiti minuman anu legal nu ilegal jaka bagi ilegal ya di Indonesia tapi kan kenyataannya di Indomat Ambalaya inuman terlarang kok cara ricing bae sih nungguan di masyarakat ketika masyarakat demo kok jada diapilainkeun ieulah negara nu lain ieu mah keur caritakan karusakan Indonesia teu make Al-Qur'an kitu ieu mah caritana geus puguh obat-obatan moal eureun-eureun nya nu memproduksi ge bawa ku polisi asupkeun jelemana ka penjara boh barangna bagi-bagi aya nu dijual nu dibeuleum mah tah mah petasan emang kumaha gitu diatupan ti ditu teh ka dieu teh dilindungi lamun teh dilindungi kumaha satu sisi nyana memberantas maling satu sisi nyana gembong maling satu sisi nyana memberantas soal narkoba satu sisi nyana gembong narkoba ieulah Indonesia pertiwi tercinta dek datang ke mana ieu teu make Al-Qur'an maksudna mah keur nyaritakeun teu make Al-Qur'an kitu bae datang ka Ira ge presiden ganti gitu kitu bae
coba tuh make Al-Qur'anul Karim. Nah persilahan ini diaduk-aduk di dia kurang teh diacak-acak pindah kali itu diacak-acak pindah dialokasikan geus puguh di hotel mah geus puguh di Saritem mah geus puguh di Doli mah geus puguh di Jakarta mah nu ambalaya apa teh nyahoeun atuh nyaho aya nu datang ka kula Waalaikumsalam neng di mana neng abdi di dinya cacaket aya naon neng ya guna pasaran ada kurang integ bae wah dipake heula bae kitu ge budak ge pasaran keke ning pasaran naon biasana mah cenah ai 2 poe mah sok aya bae ieu mah teu saminggu teu aya emang ning supir teh naon aduh Gusti Allah aduh Masya Allah tek bae hayang seurik diomek ya kuaing geulana di ome teh bangsa ditanya di mana mangkalna neng di nelayan neng orang mana dinya batur neng sabaraha nu urang dieuna aya 5 nu urang luarna mah seueur aya nusok datangna ka dinya sahabat neng aya wae cekeuna teh maksudna kalangan pedagang apa pedagang aya pejabat aya nah neng pejabatnya bangsa kalangan mana lah tuh itu rahasia nanti mah pada orang nabe neng atuh aing geser saya bisa ayo tapi gampang mah nanya nu kos gitu mah tuh yes eta be pokona mah satu buka rahasia mulai bari cai saya kuing nah terbuka lah nya sok aya sih cara pejabat anu polisi aya weh hiji 2 lolobana ya lolobana mah eta we gitu oh atuh kabehan ieu mah kos kitu neng ieu mah kieu kunaon aja neng kelubat ka dinya neng emang teh di Pademelan abdi kepungkur damel di pabrik maju di PHK ibu abdi teu damang perlu biaya ka rumah sakit anak keur nuju sakola dulur-dulur terus teu araya jarauh ka di marana iya kan tuntutan nya ka rumah sakit nya anak nya dahar sehari-hari geus kudu kumaha eueuh deui dagang di pabrik geus kitu teh kandas iwal ti abdu boga apem hiji-hijina kan aja mantep ya mah ye tah eta kudu kumaha tah kan lainnya na bae meureun babaturannya dan lain sebagainya loba jasa iyalah Indonesia orang mun nyaritakeun kos kitu muringkak bulu tas muringkak bulu yang muringkak nu eta saya kurang kita dibejakan mat cak Allah bejakeun ka ahli Mekah ka kopar-kopar sebagai indar bejakeun ka mukminin sebagai zikro lil mukminin litundiro indar bagi kafirin jangan kafirin supaya nyana ngerayad hatena jang mukminin supaya nyana kitu eling bejakeun wa kam min qaryatin ahlaknaha ambalayah lain hiji lain dua loba kam nage kam khobariyah bimana taksir loba jasa hitungan zaman Kangjeng Nabi Isa naik zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun naik dari zaman Kangjeng Nabi Ibrahim naik dari Kangjeng Nabi Musa naik dari top berbagai Nabi Lut urang di teangan hampir Nabi kabeh umatna disiksa sebab Nabi nu baraheula mah kontan nurut aman teu nurut siksa nu baheula makan gitu atuh Kangjeng Nabi Adam bae ge anakna Qabil jeung Habil geus langsung disiksa harita keneh di Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi terus ka dieuna disiksa negara nu disiksana aya keneh lain dawa Irak geus jelas Yordania Madian terus kabelah itu perbatasan Yordan Palestina ieu di dieu laut mati Kangjeng Nabi Lut di negara-negara kabeh kurang mun nyaritakeun India nyaritakeun kitu Pakistan negara-negara tertua di dunia kurang mun nyaritakeun Petra eta geus saraya kabeh zaman kerajaan-kerajaan terus zaman Firaun Mesir urang nyaho etalah kejadian-kejadian negara nu disiksa ku Allah bejakeun Muhammad
umatna jelmana disiksa nu disiksana pajaha bayatan teuing jadana keres nyaho-nyaho puara kabeh aya anu goil beurang supaya kanyahoan mungkin isuk mungkin tengah poe mungkin sore tidak menutup kemungkinan umat anjeun ge Muhammad ketika teu nuturkeun ka anjeun teu nuturkeun ka Al-Qur'anul Karim waing disawakeun jeung umat nu baheula kanyahoan kejadian kasaksian ku urang tsunami gempa angin dan lain sebagainya na'udzubillah min zalik wa min zalik urang tuturkeun wahyu Allah Al-Qur'anul lain sakadar dibaca ditalar disampaikan tapi diaplikasikeun ke kehidupan sapopoe nu mana anu haram cak Quran tinggalkeun nu mana anu wajib cak Quran laksanakeun pakailah Al-Qur'anul sakadar bisa sakieu urang bisa ka anak ketika urang asup ka ranah praktis di pemerintah jauh urang geus teu make kana Al-Qur'anul kan mantap ketika disiksa sing nemah loba nu dongeng ini sih merupakan siksa apa cobaannya hulu sia loba tanu datang ka kula pemerintah kiai ya disiksa teh ieu cobaan apa cobaan cenah apa siksaan hulu sia banyak pos gitu tilok dijawab ku kula aya deui nu nanya di kabupaten ge ieu sih cobaan apa hulu sia hulu sia kabeh satu punggung sia teh make Quran itu kan siksa ku Allah heseun ngajawab di TV buku teh pakai Quran segala nyanyi sia geus datang ka mana pakai Quran atuh kitu bae teh hese asal teu make Quran siksa berarti di usaha don pakai Al-Quran Masya Allah tapi di tengah-tengah kejadian modal kitu urang ditembongkeun ku Gusti Allah ketika kejadian tsunami aya jelema nu ibadah bae ka Allah maca Quran teu nyahoeun tsunami nya mah padahal mah dilimpudan ku cai nyaho-nyaho geus reda cai tsunami maha suci Allah maha kawasa Allah di tengah-tengah kejadian nyana teu karasana naon kos jelema anu di bus santri di Ciamis balik ke dia ke Tangerang kemudian naik bus tukang yang bulan puasa baca tabarok baik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus kejadian lah di Limbangan telepon blok mobil loncat artinya nama HS teh jero di jero mobil itu kan HS nyawa-nyawa di luhur sawah plak HS kele di luhur sawah ke nyawa-nyawa gue suruh baca lu enak ya ini mana sih kele ya ini mana nulu mobil kan Masya Allah saha nu ngaluarkeun di tukang kaca rapet ayo coba kaca rapet Masya Allah cek nyana teh maha suci Allah sujud itu pan gitu ge sabeus saha sok maca Quran sabeus sok inget baca Quran saha aduh dibeuh lagi wih gelis bego teman kabeh aduh udah sok baca Quran aja carang tah jelema anu khusuk Allah tetep aja disalamatkeun di saat mantap ieu di tengah-tengah negara demokrasi keur hiruk pikuk urusan politik ekonomi budaya jaloban jelema diangkat jadi wali ku Gusti Allah iya tuh biasa bae nyana mah jadi wali Allah malah jadi kutub di Indonesia gaya diangkat jadi kutub ku Gusti Allah biasa bae iya tuh biasa tuh urusan kos gitu mah ieu keur carita kadugalaan bangsa jeung negara di bawah pimpinan make hukum lain Al-Qur'an ieu engke disiksa ujung-ujungna mah kenyataan geus iya ulah nambah 2 kali lah kajeun atuh negara urang manu rapih bae supaya aya dina dongeng teh dina dongeng majalis aya jelema aya malaikat yang terusikeun ku Gusti Allah aya malaikat nun Gusti siksa lamuran panah Gusti begitu malaikat Jibril deuk nyiksa Jibril teh bertugas setelah Kangjeng Nabi urang pupus
Jibril teh lain haju istirahat lain. Loba tuh nanya, Jibril kan pembawa wahyu bagi para rasul, para nabi. Setelah kanjeng Nabi urang kan kanjeng Nabi terakhir. Nah ya, kayak Jibril naon gawena kuari apa istirahat gana? Ayun-ayunan. Emang pejabat gitu istirahat beneran. Atuh teu. Panggil ku Gusti Allah, Jibril, laksanakeun tugas-tugas. Naon ayeuna laksanakeun abdi, tugas abdi. Datangan ka ahli-ahli aing. Angkat si eta, turunkeun si eta. Oh, mere ilham, karomah terhadap para wali-wali Allah. Mere maunah terhadap para ulama-ulama sholihin. Mere nyiunah. Iya, kaki Golkar mah. Tah, jadi tugas terus kan. Bahkan aya nu ditembongkeun langsung malaikat Jibril, ditembongkeun sosok manusia ngan teu meunang ngomong bahwanya Jibril. Jadi datang ke orang biasa, kos ka Kangjeng Nabi. Ka Kangjeng Nabi biasa gitu sosok manusia, ngan lamun dilenget-lenget pasti berbeda jauh. Ngan nyanana teu meunang nyebutkeun Jibril, kasalian Nabi mah geus bae. Jadi berarti datangna ka hamba-hamba Allah dek mere ilham karomah maulah aya anu yakzotan jelemana dibere keur hudang bungkeut malaikat ngan teu meunang nyaritakeun kana Jibril. Nomor kadua keur nyaman sare diasupkeun ku malaikat Jibril ke jero hati sulusu. Begitu hudang, aduh Innova di mana? Jurig sama tuh situ mas, lain Jibril, tadi inget kayu Innova mah. Set asup, hudang sare harampang awak beda perasaan neule dunia hina. Dibandingkan jeung kocomberan masih muliaan kocomberan. Hina etalah malaikat Jibril ngasupkeun ilham. Set diberi kekuatan Nabi. Nah, iya Jibril, nun Gusti, siksa lemburan, angga Gusti. Sedih. Malaikat Jibril karina. Begitu datang aya aki-aki nu keur salat tengah beuteung. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Teu jadi malaikat Jibril. Bebeja ka Gusti. Kunaon jadi siksa? Gusti Maha Uninga ku abdi dibalikeun cara Kangjeng Nabi elut umatna. Ayo teu. Aya aki-aki. Kunaon? Nyana hudang penting salat Allahu Akbar abdi teu wasa. Masa sih aya aki-aki ibadah ka Gusti tu eta masih kene aya nu ibadah ka Gusti deuk disiksa we. Oh aya kene aya Gusti Maha Uninga ulah ka disiksa aya aki-aki nu hudang teu penting mah ulah ka disiksa. Nuhun Gusti. Lantak loba di pondok aki-aki hudang teu penting. Ki doang ngisang-ngisang acan tama siksaeun tama tuh aya penghormatan tah beda jeung anak jeung nungora mah wajar jagagah keneh nya mah tapi aki-aki mah pan geus lain deui alamna nya mah umur 90 tahun umur 100 tahun dahar geus teu ngeunah nginum geus teu ngeunah mata geus lain deui deudeulan tapi masih keneh mantem ka Gusti Allah penghormatan anu luar biasa. Cek malaikat Jibril satungtung aki-aki eta mah aya mah Gusti kadana nu zina nu mabok nu nanaon antep geumeh lanan ieu mah aki-aki tah menghormati alas matak besi aya di lembur aki-aki ieu bere duit pan dia naon pengaman negara. Masya Allah karim pohara eta keur carita unggulna seorang aki-aki bisa jadi nahanan siksa. Masya Allah alhamdulillahirabbil tinggal urang bae ke di imah urang bapak kolot aing aki-aki coba kemana arahna ieu apa nu dihormat ku malaikat Jibril apa nu digantung ku aing ya aki-aki asana gantungin aing boy. Fama kana da'wahum iljahum basuna illa qalu inna kunna zalimin. Wallahu a'lam bimmaradi pamakana da'wahum maka teu ayalah pengakuan para kufar kaum-kaum nu disarariksa teh omonganana ijahum waktuna datang ka maranehanana basuna
siksa-siksa kaulan wagung illa angqalu kecuali manehanana ngomong-ngomong na inna kunna zalimin sayana kami kabehan kuna kami kabehan teh zalimina eta nu zalim kabeh ngaku sakumaha nu tadi ketika nyarita galunggung baheula mah nu ngomong ketika kejadian gunung galunggung bitu ngaromong emang negara kami mah daerah zalim ketika Aceh disiksa nu ngomong pan baheulana ketika kadieuna urang menelusuri ahli Allah menelusuri aya naon sehingga Allah ngasunamikeun teu sambarangan ketika urang detil anu nyaho horenganan pengakuan urang Aceh nage inna kunna zalimin di kami teh loba ganja lain sakada dijual tapi kami mengkonsumsi sehari-hari sayuran teh dan lain sebagainya make ganja paingan pengakuan ketika padang disiksa ku Gusti Allah ahli Allah teh nelusuri ke aya naon didinya teh aya naon ketika nelusuri horenganan ngaku urang padang teh hiji ketika mayar hutang teu pernah daek mayar kadua kreditan ala anu riba babar katiluna ketika padunya nama embung eleh didukung ku urang Batak ngaku nyana ilah kesalahan kami nyana ngomong illa angqalu inna kunna zalimin ketika Yogyakarta kamari digempakeun kabeh ngomentar nu kieu urang menjajaki coba ka ahli Allah ternyata sababaraha kiai ngomong dulu Yogyakarta itu adalah daerah istimewa non Yogyakarta dan daerah pelajar dulu Yogyakarta daerah istimewa pelajar untuk di Jawa Tengah adalah Yogyakarta untuk di Bandung Tasikmalaya Parahyangan eta adalah negara pelajar ngarana tetapi kali ini mas sekarang ini macak urang Jogja di Jogja udah sulit luar biasa janganpun mahasiswa SMP SMA udah pada zina ketika dideteksi oleh dokter hanya 30% lah yang masih utuh keperawanan 70% berarti sudah lenyap dimakan juri gue baca mah pemabokan sudah banyak di Yogyakarta udah jelas perzinahan mah dari kalangan mahasiswa mahasiswi lain mahasiswa masih dosen nage eta pengakuan dari orang Jogja nu aslinya neuleuh ke arah eta geus puguh mabok di Yogyakarta Ambalaya geus puguh zina maling kitu keneh ketika digempakan ku Gusti Allah nyanangan sakadar ngomongna hanya sebuah pengakuan inna kunna zalimin hartina mah baheula umat-umat Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Ibrahim dan umat-umat nu lain ketika disiksa ku Gusti Allah teh tersisa jelema-jelema nu harirupna tanya pamakana dawahum maka teh aya omonganna iljahum basuna ketika datang siksa ilaan qalu kecuali ngomonganana inna kunna zalimin nyana lagi ngomong pantas disiksa ku Gusti Allah kabab kami kaum anu zalim pantas disiksa ku Gusti Allah sebab kami kaum anu brutal pantas ku Gusti Allah disiksa sebab kami maka ngaku nyana nah ieu ge di umat Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disiksa timbul pengakuan deui kecuali hanya ucapan pengakuan illa an qalu inna kunna zalimin kuari mah teu ngaku kuari mah ketika disiksa timbul pengakuan zalimna anu luar biasa kamari ieu mah kapan ibu atut jeung wawan ge boro-boro ngaku tapi ketika diasupkeun ka penjara kuari mah geus ngararaku nya ngomong lagi ke keluarga anak jangan seperti ibu ya nak ya eta kan sebuah pengakuan ngaranna udah jangan itu ibu bagaimana anak bawa ibu kiai-kiai yang udah jangan ikutin kiai-kiai begitu ya nggak sehat ada berapa tuh di Tangerang nggak usah diceritain ya yang suka ngaji ke Cilongok juga ada itu sebuah pengakuan udah ya nak jangan seperti ibu
Wawan ge ngomong ke anaknya jangan seperti bapak ya, udah sampai di bapak saja ya. Eta sebuah pengakuan. Emang kenapa Pak? Udah anak yang bener aja, sekolahnya yang benar, yang jujur, yang lurus ya. Jangan ikutin jejak bapak ya. Udah bapak sama bapak kalau ya. Katanya. Eta sebuah pengakuan ngaranna sarwajeng inna kunna zalimin. Kos jelema anu nyandung. Jelema anu nyandung. Bae. Kuarikan datang anu kolot. Ya dikolot teh acan ganti baju doang. Kanu ngora deui kilu opat ya anak. Kuari gering dianterkeun kana anu kolot. Atuh anu kolot dan bangke dibawa ka dieu. Teu hayang aing kamari aing hayang ge merebutkeun sia. Aing kuari. Emang gonan urusan teu hayang mandian ngusapan aya teh teh hudang jangaon. Oh diabet teh hayang aing gos kitu mah. Emang mending sorangan bae ka mana geng. Tuh haretam cek kana teh ngeukepan naon aing. Nyana ngomong ke anakna, ulah kos bapaknya. Geus datang ka bapak. Kunaon yang Pak? Geus lah ulah sok nyandung hiji bae. Bapak hese balik. Kadang-kadang bapaknya puyeng malam ieu hes di mana ya abah kaditusiun tungtung mah hes di sisi kamling bapak cek bapak cek batur bapak teh boga mobil boga gedong mewah padahal lobana mah hes mah tadi di jatah jeung budak main gaple emang kunaon ge puyeng aing ai kana kolot be asa dek di BAP we sakumaha dek ke polsek aing oh pahara jasa asal mangin nu kolot be mau nikah bulu boh dianggap kuntilanak berarti teh nu kolot ayo ba ini anda seatan nggak anak ulahnya kababaturan nggak ada seatan nggak kababaturan ulah sok nyandung lah datang ke aing emang gue puyang ente mah coba suka lain ulah ayo sakinahkeun bae rumah tangga sih ente yang mendek aing dek onang ayo jeung aing ya warna kos gitu mana isi maksa bae ayo nang nyalakeun ka aing ya geus pokoknya bakal beak motor sia mobil sia dijamin beak we asal nyandung we kos gitu geus ka kos gitu iyalah jak cekolot ge harta mata talang raga jadi pinter sia eta ya geus saya boga dalil mah tuh ayo jeung aing ieu aing ge jangan dek nambah deui karak tilu ya oke guys pilih Karawang Subang kira-kira ya dek mamana ge geus pokona mah geus kos kitu bae ieu tetep nyana ka babaturan ulah emang kunaon acak-acakan sia kajian kumaha tah eta teh pengakuan sebuah pengakuan inna kunna ini okos jelema anu kamari ambalaya nyana jeung pemerintah segala kampanye segala hari pengajian tutup santri eueuh nyana kuari kembali di ka Gusti Allah rimbasa ngomongnya sulah sok iluneun jeung nu kos kitu emang kunaon lah sugih henteu ya kitu cak-cakan pokoknya sejenak sama kos itu teridoin meureun Allah ulah geus ceng ngaji nu bener geus nya henteu ieu mah subhanallah jalan ulah sok nyarikeun jalan-jalan sok sarengana nanya ke ulah geus sae bae ngaji ame jurumia sorogan sing bener ulah geus Abah Haji di kos kieu ye tah eta teh sebuah pengakuan inna kunna zalimin tah nu acak-acakan make ge ngaku ieu kabeh ge ngaku anu nyandung hese balik ngaku anu acak-acakan digawe bae ngaku jadi ge sarua bae aya nu datang ka ieu datang ke kiai eno jeung udah kakarang ditanya geus halu ya naon lah sia ya naon aduh udah gua atuh cerik badi make beres cerik ka dieu aing ulah embung ngeuleuh cerik atuh daon sugan teh mah sia mau ka dieu mau duit mau naon mau cerik puyeng aing anak aing cerik bae ye gade ge sia deui enak aduh jeneng aing ulah tobat oh bab tobat ya berarti naon sia naon dongengnya inna kunna zalimin asal geus acak-acakan tersiksa moal jauh Al-Qur'an ngajelaskeun ilja'ahum basna illa an qalu inna kunna ketika datang siksa ti Gusti Allah nu nyandung hese balik inna kunna zalimin ketika jana terus bae riba oh ti dieu tuh hartana kuari dok ben disita inna kunna kamari kerja di pejabat anu tekan wow imah dage miliaran triliunan begitu geus garingkuk mah inna kunna zalimin eta
kiai anu Mario keur zaman anu kagol karena luar biasa anu tinggalkeun ku masyarakat, tinggalkeun ku santrina, ku ari hese hayang nyampaikeun rukun wudu bae ge suuzon bae ka kiai nu sejen tersiksa nyana inna kunna tengetkeun ayat ieu Gusti ieu tengetkeun ieu teu pun tengetkeun ieu aing resep jasa ayat ieu aduh masyaallah amis perasaan ieu ayat aduh lain gaya we kakabehan urang kabehan sing hade ya nah ieu mah keur carita Bu urang mun nyaritakeun Al-Qur'an mah geus indah jasa sebab iman urang ka Al-Qur'anul Karim jeung moal langsung geus Al-Qur'an mah terus makin jero makin indah makin jero makin indah makin jero makin indah watuh malaya tungtungna sebab ieu mah kalam qadim urang mah sakieu geus alhamdulillahirabbil geus ditutup ngajina isuk minggu isuk mah teu kudu mawa kitab urang nyaritakeun bab-bagan puasa wallahu a'lam.